Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Parantos nyarios Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum ari jalma pangsae-saena di antara araranjeun man nyaeta jalma ta'allamal Qur'ana anu daek belajar Al-Qur'an wa 'allamahu sareng daek ngajarkeun Al-Qur'an. Dina ieu hadis begitu jelas bahwa ilmu anu paling utama dipelajari ku seorang muslim adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah sih bisa kitu sebab Al-Qur'an adalah kitabullah anu berisi firman-firman Allah, dan firman-firman Allah lah sebaik-baiknya firman. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an termasuk dimimiti cara bacana, dimimiti ngajarkeun ilmu tajwidna, naik deui belajar kana maknana, naik deui belajar kana tafsirna. Itu semua mencakup belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dua sifat ialah anu wajib dimiliki ku setiap jalma mukmin anu bener-bener hayang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang can mampu ngajarkeun Al-Qur'an ka orang lain, sebab tidak mudah ngajarkeun Al-Qur'an teh. Kudu menguasai ilmu tajwid minimal eta, lamun arek ngagali maknana kudu menguasai nahwu shorof jeung ilmu alat-alat baca anu lainna. Maka lamun urang can mampu ngajarkeun Al-Qur'an, jadilah urang sebagai pelajar Al-Qur'an seumur hidup nepi ka maot terus-terusan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ulah sampai urang wani-wani meninggalkan salah satu tina dua sifat ieu. Sebab ketika urang ninggalkeun salah satu tina dua sifat ieu, maka urang bakal sesat atau jauh jeung Al-Qur'an. Embung mempelajari Al-Qur'an mah bakal sesat. Nya kitu deui, jalma anu geus menguasai Al-Qur'an, mampu macana, nepi ka mampu nafsirkeunana, tapi embung ngajarkeun ka orang lain, maka ieu oge bakal mendapatkan hukuman sebab geus nyumputkeun kana ilmu. Ngan ngajarkeun Al-Qur'an teh bertahap. Anu mampu hanya sekedar mengajarkeun alif-alifan hungkul geus nepi ka dinya, ulah lebih ti sakitu lamun can mampu. Lamun urang diberikan kemampuan nepi kana ilmu tajwid, geus ajarkeun Al-Qur'an sampai ka ilmu tajwid, ulah lebih ti dinya, ulah nyanyahoanan nerangkeun Al-Qur'an tanpa ilmuna. Nah nu mata ketika santri-santri urang geus pinter maraca Al-Qur'an sesuai jeung hukum tajwidna, ulah dicicingkeun ti dinya wae, tapi pasrahkeun deui ka kiai, ka ustad anu lebih tinggi ilmuna, supaya ieu budak teh neruskeun belajar Al-Qur'an ngagali deui kana tafsirna. Sebab teu cukup mempelajari Al-Qur'an hanya sekedar dibaca doang, teu moal bebeunangan meureun. Nya ari sekedar pahala sih insyaallah pasti menang pahala. Ngan Al-Qur'an diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi untuk diamalkan eusina. Nah, untuk ngamalkan eusina ialah cukup sekedar bisa maca hungkul. Sebab urang mah nyaho naon bae eusina dina Al-Qur'an teh. Nah, jadi dua sifat ialah modal pikeun urang meraih kemuliaan di hadapan Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sodako, maka benarlah man jalma nataqo anu nyarioskeun kana ieu hadis. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana eta hadis saha Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sareng katampi ti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nyarios qala alaihi salatu wassalam parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara'a sahajalma anu maca harfan kana satu huruf min kitabillahi ta'ala tina kitab Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta Al-Quranul Karim falahu maka eta jalma tia akan mendapatkan bihi dengan sebab maca satu huruf tina Al-Quran naon hasanatun kebaikan satu kebaikan maca satu huruf ba eta satu huruf maka orang mendapatkan satu kebaikan dengan sebab membaca ba. Wal hasanatu sedangkan ari satu kebaikan teh bi asyri amsalihha bakal dibalas dengan 10 kali lipat. Masya Allah. La aqulu alif lam mim harfun. Saur Kanjeng Nabi kaula tidak mengatakan, kaula tidak menganggap jalma-jalma anu membaca alif lam harfun satu huruf walakin akan tetapi aqulu saur Kanjeng Nabi kaula menganggap atau mengatakan alifun harfun alif adalah satu huruf walamun harfun sareng lam satu huruf wa mimun harfun sareng mim satu huruf berarti ketika jalma membaca alif lam itu telah membaca 3 huruf berarti jalma eta telah mendapatkan 3 kebaikan dan 3 kebaikan eta bakal dikalikan 10 kali lipat 30 kali lipat kebaikan. Masya Allah. Rawahu Tirmidzi ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Tirmidzi wa qala sareng beliau mengatakan hadisun hasanun sahihun ieu hadis hasan sahih. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sareng katampi cariosan ti Sayyidina Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam Sayyidina Umar nampi ieu cariosan ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya nyana Kanjeng Nabi parantos nyarioskeun innallaha sanyana Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u eta akan mengangkatkan derajat bihadal qur'ani dengan sebab ieu Al-Qur'an aqwaman kana kaum wa yad'u sareng Allah bakal ngarendahkeun bihi ku sabab Al-Qur'an akharina kaum-kaum anu lain. Berarti ketika ya hiji kaum anu rajin membaca Al-Quran, rajin mempelajari Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajat kana eta kaum. Tapi sebaliknya, lamun aya kaum geus teu hayang maca Al-Quran, geus teu hayang ngagali Al-Quran, omo kabeh dituna teu hayang ngamalkeun kana Al-Quran, maka bakal direndahkeun, bakal dihinakeun eta kaum teh. Naudzubillah min dzalik. Rawahu Muslimun ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Muslim wa Ibnu Majah sareng Ibnu Majah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu sareng katampi cariosan ti Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala bahwasanya nyana Abi Sa'id Al-Khudri parantos nyarioskeun qala alaihi salatu wassalam parantos nyarioskeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala saur Kanjeng Nabi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman man syaghalahul Qur'an sahajalma anu disibukkeun ku Al-Qur'an an dzikri mengingat Allah sibuk maca Al-Qur'an ku sabab inget ka Allah wa mas'alati nepi ka poho memohon atau barang penta ka Allah
a'taituhu, maka kaulah bakal memberikan kaita si jalma afdala, anu lebih baik, anu lebih utama, ma u'tisailina, daripada perkara anu diberikan ke jalma-jalma anu menta. Mata ketika orang loba kasusah hirup, loba kahayang hirup, hayang itu, hayang ieu, geus lobakeun bae maca Al-Qur'an nepi ka poho kahayang urang eta. Ih, kudu bisa kitu tah urang ngadoa. Tujuan orang maca Al-Qur'an teh kusabab hayang menang berkah supaya hasil maksud. Boleh-boleh saja itu adalah tawassul bil Qur'an atau tawassul bil amal sholeh. Tapi nu bagus mah ketika orang praktekna bermaca Al-Qur'an teh kudu bisa poho karena berbagai kahayang urang supaya Allah memberikan anu lebih baik daripada anu rek dipentak ku urang teh. Sakumaha Imam Bukhari kacaritakeun, beliau malamun aya kahayang teh baik kahayang dunia atau urusan akhirat, naon amalanna? Selalu namatkeun Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an ti mimiti nepi ka tamat 30 juz tamatkeun. Ke beres tamat Al-Qur'an langsung ngadoa, ya Allah abdi hayang A B C D sebutkeun. Saur Imam Bukhari, setiap kaulang melakukan eta pasti doa kaulah bakal diijabah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matak mungkin ialah hesena urang diijabah doa teh kusabab urang mah kedul maca Al-Qur'an. Jadi weh hese urang hayang barang penta ka Allah teh. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam, sareng ari keutamaan kalamullah kana seluruh kalam, kafadlillahi ala khalqihi, eta seperti keutamaan Allah dibanding atas seluruh makhlukna. Moal aya anu bisa lebih utama, moal aya satu ucapan pun anu lebih baik, lebih utama daripada kalamullah. Rawahu Tirmidzi, ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Tirmidzi, faqala hadisun hasanun gharib, sareng beliau berkata bahwa ieu teh hadis hasan gharib. Wallahu a'lam bishawab.